syari'atahu sholihin. Amma ba'd. Girang pangajen Bapak Ibu anu sami rawuh ngalukuhan ieu acara anu kusimkuring dipihormat tipayun puji sinarung syukur urang panjatkeun ka zat Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinarung salamna pamugia salalamina dilimpah curahkeun kanggo junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut kula wargina para sahabatna sareng urang sadaya salaku umatna mudah-mudahan kenging syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin. Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun rewu nuhun wireh dipaparinan kesempatan kanggo ngadadarkeun diantara anu nyandak judul Nonoman Sunda Anti Narkoba. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, Nonoman Sunda dina zaman kiwari mangrupikeun harepan dina zaman anu bakal sumping. Jalaran sakitu Nonoman Sunda dina zaman kiwari kudu luhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Teu gampang pindah pilempangan tur gede wawanena supados tiasa nyanding sareng bangsa deungeun. Komo deui khususna kanggo Dinas Pendidikan Jawa Barat anu ngagaduhan visi ngawujudkeun pendidikan maju di Jawa Barat kanggo nyitak SDM anu ngagaduhan karakter, pinter, singer, parigel dina iptek tur ngabogaan ciri budaya Jawa Baratna. Ieu kedah leres-leres para nonomana akalna dipupruk ku ilmu pangaweruh hatekna dieusian ku kayakinan. Harepan anu kalintang ageungna tiasa ngajaga diri emut kana purwadaksi teu kabawa ku sakaba-kaba janten wanoja hade-hate amis budi kabula kabale anu baris teruskeun pajuangan Dewi Sartika tur hirup jauh tina narkoba jeung pergaulan bebas. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, aya hal anu kedah diperhatoskeun ku urang sadayana supados Nonoman Sunda tiasa ngajagi dirina tina narkoba. Anu kahiji jagi pendidikana, boh pendidikan formalna atanapi non formalna. Dina pendidikan formalna margi kurikulum naon wae, bade kurikulum 2006 atanapi kurikulum 2013 sadayana ngagaduhan tujuan tur muser murang kali didikna supados ngagaduhan sikep atanapi karakter anu kuat. Luhung ku ilmu jembar pangabisa. Hade tata titi duduga priyogana pinter, singer, bager, bener, cager jeung parigel anu pamustungana bisa ngindung ka waktu ngabapa ka zaman. Tantos kanggo ngahontal tujuan eta kedah kasapukan tisadayana ayana hiji inovasi gawe bareng sareng pihak anu sanes terutami ti pihak kepolisian sareng dinas kesehatan. Kanggo naon? Kanggo ngadadarkeun bahayana narkoba boh ditingali tina segi hukumna atanapi segi kasehatanana. Tiasa wae nonoman urang anu kajiret ku narkoba jalaran naon? Jalaran sababu-sababna teu ayana pangaweruh kana pibahalaeunana narkoba. Anu kadua jagi tuangeunana. Tuangeun anu dituang janten tulang, janten daging, janten getih, tur janten tanagi anu baris musikeun awak sakujur. Aya paripaos melak bonteng janten bonteng, melak cabe janten cabe. Tuangeun anu goreng jadi laku anu goreng, tuangeun anu hade jadi laku anu hade. Syekh An-Nawawi Al-Bantani parantos mitutur man akala ghairil halal qasaqal buhu wa ghalado wa adlama. Jalmi anu tuang barang haram bakal teas ngonci tur poek hatena. Anu pamustungana laku lampah tepih tina papagon agama tunggul diraru
ulang bayang. Anu katilu jagi kulawargina. Kulawargi mangrupikeun picontoeun kanggo anggahota anu sanesna kalebet putrana. Aya paripaos teng manuk teng anak merak kukuncungan uyah mah tara TS kaluhur. Rasulullah parantos mitutur ma fil abna fil aba, naon aya anu aya dinu jadi anak eta teh gambaran naon anu aya dinu jadi bapana. Seueur kajantenan nonoman urang anu kajiret ku narkoba jalaran sabab-sababna runtagna rumah tanggi anu disebat broken home. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, pamungkas tina cariosan simkuring Jawa Barat gemah ripah repeh rapi, sugih mukti sepi paling towong rampok, hirup rukun sauyunan, nonomana pinter, bager, parigel, singer, turih lamun hirupna jauh tina narkoba jeung pergaulan bebas. Kapayuna nonoman Sunda sing bisa ngajaga jeung ngajiga. Ngajaga ku pangabisa, ngajaga ku paripolahna, ngajiga ku iman jeung takwana. Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, hampura anu kateda. Pilih aya cariosan anu pondok nyogok panjang juga, bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahe carek teu puguh entep seureuna. Amit mungkur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.